firasatul mukmin. Pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ai omah irama mah lain. Serius ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah. Eta bicara ieu lain perasaan. Mentek sing hade. Mengharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna, lain deui. Jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian, terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah, anu mengarah kana katauhidan, ngajadikeun nasihat ka dirina, ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh maka zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah maka galbu diaturlah maka tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh maka sir yakni ruh urang. Berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijal ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urofa, jadi asaib, terus jadi non gitu ngaranna, jadi autad. Kemudian naik deui jadi mukhtar, naik deui imam, naik deui jadi kutub. Kitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zohir urang timimiti cai, kemudian wuduna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nu ngeunaheun lantaran make pikir ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih, eta pikir. Ketika orang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musola ieu mah bau proposal. Musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus teu ka harti ku batur. Kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon mama mah teu tilok salat. Ambeun jeung dedengna geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum. Ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi. Teu jadi. Begitu rek dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal ka harti ku batur. Jadi geus tepat jasa firasatul mukmin. Pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ai omah irama mah lain. Serius ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah. Eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade. Mengharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui. Ya dahar bae sia mah nya mah teh. Urang emang mama soboh mama mah. Emang kumaha tuh? Geus 2 kali apa ingan. Tah mah lain pirasat tah mah kos kitu mah kamangkaran tah mah. Aya mah pirasat. Kabelah dituna. Geus datang ke hakikat nyahoeun. Tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho. Jadi geus jaho karena jati dirina, geus jaho jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah kabeh ngaromong kerikil assalamualaikum ya Rasulullah. Geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal ka harti
hiji kiai babarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakedeung ku kula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna, kemudian nyana teh ka tempat hewan, mun urang mah naon ngaran? Tempat hewan teh. Tempat hewan teh nu muroba ieu anu manuk segala gitu. Ke kebun binatang. Nyajak ke kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana. Assalamualaikum ya Rozak. Salam atuh nyana ge Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Muridna kaget. Jih, Waalaikumsalam ka saha? Waalaikumsalam biasa. Murid kaget kabeh, tapi biasa bae geus. Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyet teh ajol-ajolkan cek kieu teh bere. Kabeh nu aya bere. Mararenta eta kabeh monyet, kabeh marah tuh terus bae. Nyana ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi. Henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta. Sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu. Tah. Oh kitunya. Urang inditnya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang. Jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh. Barang ditanya kiai monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh. Ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang. Mantak kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah. Tak kajawan aku kiai hakikat mah. Ulah kasih ngumpul tenang we heulanan. Kiai monyet teh. Kamari baca kitab sagedeung jeung Habib Rozak. Kitab teh aya keneh. Seserian bae Habib Rozak. Nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa. Eta kakarak monyet tang can diteruskeun ku kula maca kitabna. Jahese wacana. Tah. Kula meuli tilu. Habib Rozak ke meuli jang naon Bib? Wah, buat koleksi aja cek jangan tuh. Ya Allah ya Karim. Aya deui hiji deui. Ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masyaallah aya perangan segala ta kitab teh. Ente mah pan mun maca kitab jelok rame. Tapi lamun maca majalah mantap. Wih, susuna gede amat yo. Waduh. Hararese baca kitab aja mubtada khobaran aya syarat jeung jawaban. Hese lah pokona maca kitab. Datang ka kuari kitab teh bisa-bisa dibacana. Ai majalah manerleng mah. Komo aya gambaran teh kudu dibaca. Pokona gambarna bae deuleu. Di HP, ka HP-keun. Diakses ka HP. Aya kan pun di jerona. Mantap ieu mah terbuka dua belah dadana. Wah. Diakses bloon teh kiai. Aya Karim ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai. Eta HP teh kos gara itu. Nah, ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah. Mun kuari kurang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana. Ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat. Sebab naon di mana bae Allah aya. Ndek naon masinikeun tempat. Di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh. Di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh. Di nu rame jeung di nu sepi Allahna eta-eta keneh. Kok make aya perbedaan-perbedaan? Aya di nu loba jelema bangol husu teh salatna. Aya di jero kamar make kaos merek Rinso. Oh, blon teh kiai. Di kamar mah tenang mah make kaos cangklek. Allahu Akbar. Nu Rinso nu Dino macem-macem geus pokona mah. Tah. Tapi kan di masjid mah nya henteu sanggupeun da teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda. Eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun, cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran, di kamar mah eueuh.
perbedaan. Nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi baik kos gitu ngan miki encan datang karena noriko. Ketika noriko tetep baik di luarnya na make jubah, di jero make jubah kos gitu baik salat lagi sarua baik sebab Allah na eta keneh. Nah geus kos gitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa baik sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo kertoap inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek ya ada tadi jelema nama kertoap deui nya jeung Haji Pudoli atuh ditu bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di mushola tetap Allah teinget ka eneng teinget ka mobil teinget ka naon paling sekedar kajaki ya lumayan lah saya tiga-tiga teman bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae tak ketika dek jadi ahli Allah geus akur bae ketika datang waktu sholat di jalan Allahu Akbar tenang bae ih bumi Allah kalem bae eueuh masalah ketika geus datang ke hakikat geus lain deui geus bae kadeuluna ge teu salat kadeuluna aja teu salat padahal mah salat kan kiai teu salat ulah ngikut kiai geus ulah sok haju ka kiai sia bae lah salat emang kiai di mana di Mekah salat geus moal harti teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya saya kos gitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame urang mah ngaji teh masih ada kompetisi dina karamean wali mah geus lain gitu ngaji bangun pindah ngaji bangun majelis salim pindah geus teu hayangeun nya nama bangunan kos gitu jang naon nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho kuari geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus titipan ilmu mama meundeuk berangkat deui neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal boleh besi bau monyet ya monyet teh sok kikian besok geura urang ka dieu ka mana karah ka solear di mana karah solear teh di mana karah di Padegelang ngaco mbungeun nya besi pajar baturna tah di dieu di Cisoka urang kada yang ronjang tapi aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep sasalamannya biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat Mbak rupa monyet horeng wali aya lembur mah rupa wali horeng monyet mantak asana di dia monyet kabeh iya Karim mau disebut monyet sebagian ceknya aduh ampun itu monyet bae nah iya ketika geus datang ka dinya ngadenge siiran lain deui izal isrunamin di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui tawasil surbalaili kabinahar sok tepungkeun inuman penting kana berang ulah eureun-eureun nginum wala tasobiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah lantaran toko-toko zamanmu ala sigori geus rupak zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusan pitayeun
urusan anak hanya sekedar urusan tibetengen, tapi kadenge ku jelema ahli toriko, kadenge ku jelema ahli hakikat lain gitu. Kumaha manehanana di dinya teh paham kana yen maksudna eta syiran teh jelema teh di mana-mana lahir ke alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe. Di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tubuh, di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur, di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui suruh. Eta dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur orang, tanggal 15 setengah tubuh berarti umur orang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing ngora mah masalah pun nu kolot ya. Saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah. Komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah. Kecuali si diberi apaan sama masalah sih. Puguh bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasihat. Artinya di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berangjeng peuting teh pake ngarogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berangjeng peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos kitu sih? Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atau pada Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atuh warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha gitu ketika sare tanyakeun gerege ka anakna. Asal mali Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taala wasallam. Malik deh dia tan halu pilih kalau datang kerja pilih kalau tua pilih di bener lain lalaga berarti kan terus-terusan ya nata geus lazim terus-terusan ada mul intip jeung sholawat ajaran mumu almarhum masyaallah almaghfur lah eta teh asal Malik we kos kitu tah awalna pamajikanna ge kageteun je saretan teh sieun ka haji tapi sare asal Malik ada Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Malik deh kade tan halu pilih kalau datang baik ayah Habib Rozak apa lagi? Aduh, Malik dia mazia ke mana? Aju bae leungeun duga peragapan. Deh, cak pemajikan tadi ngurus deh. Beda. Masya Allah, eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholatnya kos gitu mantak anyar-anyar udah sok ditanya yang penting saretan teu sare pan Malik ade gitu ke seri bayangana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh kan eta geus ieu mah didongengkeun teh alal hak nyata tanya ka minantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dia kamar mama belah dia jadi tak kamar teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu penting teh pangaranna ge panganten rada kurang hees beureun sia masuk ka juga mana bae tak keur mah istirahat gadengekeun nyana kan maca sholawat ceuk teh terus bae kadang maca Malik maca sholawat can ngomong jam 4 minam tu anyar sapeting dua peting akhirnya kabelah dia ngintip jadi lainnya nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat ke situ jadi mah jam 2 ceknya masa sholawat diintip orang Malik asal Malik Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taala kakarak bebeja nyana teh lalauna seuri bae atuh pamajikan mah geus nyaho emang kitu cenah nama asal Malik bae kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae
ongkos jelema neangan nomor eta teh keres daga 5050 ya ila pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir oh deui kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabaraha deui siga deh nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nya tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nya teh terus-terusan neja paham la wajib terus akhirna ti dinya nya siap berangkat wa dhahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihim manya biha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah kitulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh tah ya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing deuk ka Mekah di Mekah deuk cicing deuk ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza dhahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod korubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupak azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi alladzi takunu fihi al ibadatul kubra nu siap ku ari menuju ibadah anu pohara cik urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel berdabu bihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila zihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afa balik tah ibadah hate ditikal-tikal bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeran mah eta keneh mentak ahli marifat ba ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh janda mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek kana maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh nyaman neangan kanyamanan nah kalau lantaran ahli marifat ba di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae ngeunah atuh batur-batur maraboknya namanya batur-batur korupsinya namanya batur-batur zinahnya namanya teka gedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae Allah tetep Allah bae hate berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusan aja dirusak deh bagus kos gitulah carita ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nya nama maca Qur'an ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae zikir lagi lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah teu ngahaneng bekos ku bade atuh kieu
sebab mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi. Jang naon cicing di Mekah aing sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh. Je atuh deuk danaonan atuh mading di lembur pakai tafakur ka Gusti Allah. Dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener kanon gitu ngaranna katapakuran kunyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allah na eta keneh kajen kuku magen nu kasipatan ku wujud kidam bako mukhalafan lil hawadis qiyamuhu binasuh dadiyat kudat iradat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allah na maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae titik didinya ayatna didinya cicingna didinya ibadahna nikmat ka Gusti Allah teu dirubah-rubah geus bae ini akhirnya nama tah kos kitulah jadi hiji siiran teh dijadikeun nasihat ku manehana kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema papanggih jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali make we alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah ieu mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapaatan ku kebo nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipak doger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon cak penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham Waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes wae nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasa kemudian kabelah melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah asal geus muka hasyafah lain deui geus geus tama jelas-jelasan geus tama geus jelas-jelasan saju ka halarti bae ngaji heran wallahu alam bissawab.